Yuh, mana apal tuh? Si Ripaldi ngareunaan si Amel. Mana apal tuh si Amel dina Muspaldi? Bisa merena. Yuh, mana apal tuh? Si Ripaldi ngareunaan si Amel. Mana apal tuh si Amel dina Muspaldi? Bisa merena. Yuh, mana apal tuh? Si Ripaldi ngareunaan si Amel. Mana apal tuh si Amel dina Muspaldi? Bisa merena. Yuh, mana apal tuh? Si Ripaldi ngareunaan si Amel. Mana apal tuh si Amel dengan Muspaldi? Bisa merena. Aldi, mama rek ngomong. Ngomong naon mah? Bener si Amel hamil? Hah? Cek saha mah? Jujur, Di. Bener ente? Mama cek saha? Bener ente, Di? Tinggal ngomong lawan esena, bener apa ente? Bener tuh Mel? Ayo tanya tuh tembalan. Sok ngomong. Bener tuh? Nya mah, tapi Astagfirullah, Aldi. Ari mana bobogohan nanonan wae? Mamah mah teu ngulahkeun maneh bobogohan soten lain sakeun ngareuneuhan anak batur, Aldi. Ya Allah. Jeung naon bapak ngabelaan banding tulang sakeun maneh Mel? Nyakolakeun maneh, ame maneh berpendidikan, itu juga bapak. Nah ari kalakuan teh jiga nu teu nyakola wae. Emang di sekolah diajarkan gitu? Maaf Pak, Amel hilap. Sakabe jelema gila mun terima ngomongna hilap. Geus isukan mah, bapak reka si Aldi kawinkeun weh. Amel can siap nikah Pak. Nyaho can siap, malah ngalakukeun. Terus masih eta budak? Ek dipaehan wae. tapi Amel terus kaguguran mah. Ker itu Amel bebis di WC, terus pendarahan. Lain digugurkeun. Ente Pak, bener pendarahan. Astagfirullah. Hampura mah. Awas lamun kitu deui. Siap beak ku bapak. Mau lihat anak deui engke mah. Bi, tadi Amel cari kananku Bapak. Namanya bi lagi kita cari kanan ku mama. Amel saya kan kunon sih. Bapak terangan Amel hamil. Oh, ini bisa waktu itunya. Lagi kita cari kanan itu ku mama gara-gara esa. Yang di mananya? Terang Bi, sumpah sih ya, tadi Amel sian banget ke Bapak. Lagi kesiun ke mama. Kalau nyongko deh. Amel di warang nikah yang Aldi, tapi Amel can siap. Jangan lagi kita siap. Cek Bapak mun Amel gitu deui, Amel malah dianggap anak deui cenah Bi. Nyantos tong itu dewe nya bi. Nya Bi, ulah deui nya. Nya bi perselanya. Jadi teleponana. Nya Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haus tuh, badai mual. Alim ah, tepalai. Apa badai jajan? Di kabogoh kamu teh sade. Amel, Tah nya eta. Mun Amel nyahoan kamu selingkuh kumaha nya? moal ieu main aman we. Tapi kenapa sih kamu selingkuh? Nyanyi sorangan mana ra. Urang geus teu betah jeung si Amel. Tapi Aldi teu bisa ninggalkeun si Amel ra. Nyawa sorangan kan dara ge. Tapi rek nepi ira coba di. Teu terang Aldi ge ra. Tapi Rara tuh ninggalkeun Aldi nya. Aldi butuh Rara. Tapi aku tuh bisa ngajanjikeun naon di. Si Amel nelpon deh. Panggandeng Ra. Halo Mel. Halo. Aldi di mana? Aldi di bumi. Bohongnya. Itu kok Gening gugup. beneran Aldi ke di bumi. Nya tuh. Ka bumi atuh Bi. Amel hayang jalan keluar. Bikin we wengi mun teu isukan. Dih. Batur Amel hayang ayeuna. Aldi teu tiasa aya nama. Emang Aldi nuju naon sih? Sibuk. Sibuk kunaon? Sibuk selingkuh. Teu beneran Mel. Aldi teu tiasa aya nama. Nyatulah. Kunaon di? Kos nama si Amel ngambek teh.
Aldi mah ingsekun pisan. Biasa nage langsung nurutkeun. Awas we ku Amel sampeurkeun ka bumina. Mun nyampe Aldi keur nyantai teu sibukna naon. Awas we. Terus kumaha? Baiklah, eta mah gampang ternyata mah. Aldi. Nah, naonan ieu? Saha eta? Rara, Mana keur naon di jeung si Aldi? Sana si Aldi mah. urang kabogona Aldi. Jadi nya keramang lah jeung Aldi. Tong aku ngaku kabogona si Aldi lah mana. Nu jelas-jelas kabogona si Aldi mah urang. Aku ge nyaho, tapi aku ge kabogona Aldi kumaha atuh? Awas Aldi, Oh, Mel, erakeun di dieu mah tetangga. Tera Amel mah. Nu kuduna era mah Aldi tos selingkuh. Tahu diri Mel. Si Aldi teh geus teu betah di mana. Tong loba baca tah maneh. Hadieu wani mah. Oh, serak, ini ge rarana euy. Nyantos lah kade tah kandangan bisi leupas ke balik batu. Tos, Mel. Entos. Nah, naonan si Aldi selingkuh? Kunon Aldi selingkuh? Maaf, Mel. Amel mah nyeri hate dikikeun ku Aldi. Amel mah terido. Aldi ngakikeun Amel. Amel mah geus mere kabeh nu aya di diri Amel ka Aldi. Tapi Aldi malah kieu ka Amel. Ayeuna mah Amel we yuk, ku Aldi aturkeun. Yuk. Maafnya Mel. Aldi minta maaf. Emang mun ku Amel dimakeun, Aldi bisa ngulang waktu gitu. Maaf Mel. Aldi tak aya masuk nyari Amel. Aldi nyata sih ke Amel. Nyaah Mel. Aldi nyaah pisan ka Amel. Aldi janji mau ngelakuin gitu di. Janji. Non Mel. Seueur Bi. Tadi mam non sih. Amel tuh nggak mam nu aneh-aneh dah. Sup angin mun teh mah. Bi, Amel karak ingat. Amel teh telat datang bulan. Siga nama Amel hamil udah. Terus masih. Amel kita terang. Amel sieun bicarakan ke bapak. Tahu Aldi geus sieun. Gugurkeun we Bi. Kumaha cara ngagugurna Mel? Amel terang. Meser obat ke apotek. Nya tuh, kedap nyantosan di dia. Kira aku pengen atau menang di luar mah. Iya Mel, sudah mau obatnya. Aduh mana Bi? Wah Mel, meren. Is Aldi. Amel sieun. Nyamun aduh mah tahan we. Duran kita nyaman manten. Ya tuh.
Ih, ulang wae ya. Bukan masalah. Ente. Aya masalah mah cari tahu we. Sugan we urang bisa ngabantuan. Kumanya rak? Kumaha naonna? Urang bingung kudu carita di mana tuh dak. Cerita soal naon sih? Urang jeung si Amel. Tentang mana anu pernah ngeureunaan si Amel? Lagi nyaho. Saleta. Nyaho lah kuat rame kitu pan. Tah basa harita teh si Amel kaguguran rak. Terus Nyat urang mah kitu-kitu deui. Tapi kumanya? Gugurana loba pisan. jadi anak si Amel deui gitu. Dita tanggung jawab sih di. Tapi kandungan geus digugurkeun rak. Balik sih di. Urang asa boga dosa sia. Nyalain asa boga dosa. Puguh mah dosa. Atuh kudu digugurkeun. Urang sih kanyawan di rak. Terus kaharepna mana rek kumaha? Janji moal kitu deui. Terus ngalakukeun deui, digugurkeun deui. Nampar deui, terus janji deui moal ngakukeun deui. Digugurkeun deui, terus janji deui. Itu pikeun iraha di. Arek nepikeun ka tukang jamur crispy dagang di helikopter. Arek kitu wae. Urang bingung kudu kumaha. Bingung kunaon? Ayeuna urang kudu kumaha rak. Nikah dia tanggung jawab. Sugan ku cara nikah mah eta jadi jalan tobat sikeun maneh ngajauhan maksiat. Nu tadina dosa ge jadi ibadah di lamun disalal mah. Tapi urang teu yakin rak. Teu yakin apa sieun di? Yeuh dengekeun. Lamun maneh niat bener mah insyaallah KBG dipermudah di. Tong sieun kakurangan rezeki, dari rezeki mah geus aya nu ngatur. Tong ka muluk-muluk yang itu ieu lah. Nu penting mah ayeuna maneh jeung si Amel halal heula. Tong sagala hayang itu ieu heula, gae gampang eta mah. Terus urang kudu nikah gitu. Oh nya kudu. Ku urang didukung di. Hampura urang ngomong kieu ge lain ngarasa urang geus bener. Sarua urang ge hina. Nu peda we, urang mah kerja jadi laki tanggung jawab atas naon anu pernah urang dilakukeun. Jadi laki mah kudu wani ambil resiko di ulah sieunnan. Betul rak. Nuhun nya. Sing yakin di. Mah, Aldi bade nyarios. Badannya dos nanja. Aldi yang nikah sareng Amel. Aldi bade minta restuna ka mama sareng minta bantuanna saker nyarios ka bapan Amel. Aldi sieun. Nyani teh. Nyaan mah, beneran Aldi sieun hilap deui. Tapi mama teu gaduh modal ageng soal nikahkeun maneh jeung si Amel. Kumaha tuh di? Sami mah Aldi ge. Tapi teu kudu rarayan nunggal deh dah. Yang penting mah sah. Nya tuh aya teh kahayang Aldi mah. Tapi Aldi yakin. Insya Allah yakin mah. Terus ira sih badai kabumina si Amel. Nya mungkin nyarios heula ka Amelna mah. Oh nya tuh sok cerdas benerannya jeung si Amel. Mau balik ke warung nya. Ya mah. Amel dosa meureun nya. Terus ngagugurkeun. Sarua jeung ngabunuh. Tapi amun teu digugurkeun teh kanyawan bapak. Ke Amel banyak diceritakan. Halo Bi. Halo Mel, nuju naon? Amel nuju icing weh. Teu karena naon? Emang kunaon sih? Nikah yuk Mel. Hah? Lu orang nikah dek teu. Ari Aldi kasambat apa kumaha sih? Serius Mel. Ningge nikah silap deui. Tapi Aldi tos nyarios ke mama Aldi setuju dah tinggal nyarios ke bapak Amel. iya beneran. Nya Mel, tapi pengen dia nikah Amil soalnya Aldi teu gaduh biaya nu gede. Nyantos. Mungkin Amel nyari salah ka bapak. Nya tuh Bi, mungkin dikabaran deui. Ya tuh Bi.
Tos heula nya telepon anak. Nya tuh